Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit membagikan teknik untuk membangunkan sahur supaya tidak jenuh kedengarannya. Hei ibu bapak, gerak tarangi. Hei ibu bapak, gerak tarangi. Ayeuna waktuna sahur, ayeuna waktuna sahur, ayeuna waktuna sahur, ayeuna waktuna sahur. Pemuda-pemudi sami gerak tangi, pemuda-pemudi sami gerak tangi. Ayeuna waktuna sahur, ayeuna waktuna sahur, ayeuna waktuna sahur, ayeuna waktuna sahur. Bulan Ramadan, bulan mulia, layu urang paruasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, layu urang paruasa. Kusabab kitu ayu urang sahur, kusabab kitu ayu urang sahur. Sahur, 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 sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.